rek nongkrong lah dan babaturan. Mohon ulah diwewe teuing. Oi, Ton. Oi, Dok. Geus ganti HP anyar kemarin-kemarin HP goreng pisan eta mana duitna? Tina game online, cobaan we. Engke oge menang dapat duit loba, Ton. Wal toge eta mah kurang cobain we. Mohon lamun menang bisa banget. Dok, urang mau nilainya engke urang nongkrong di Oke. Loh, Bapak main naon eta? ini tuh ya ulah resep nyaho. Ya, Sariko Bapak main judanan ya? Kumaha jeung lamun eta teh judi? Abdi nyawa tina internet, iya ge bahaya, kamu bisa ketinggalan. Sok atuh ulah kaganggu. Aduh nah eleh. Duit geus beak deui. Kumaha cara cengen bisa main deui nya? Dulu aja mah bung gampang pinjem aplikasi. Dulu ngarang gampang minjem duit aplikasi we. Kalau menang dia bisa bayar. Loh, kenalnya? Kas tak udah penasaran. Naon terus ieu imah na Bapak Tono? Terus saya naonnya. Abdi ka dieu rek nagutang Bapak sabaraha minggu ka pensiun. Aduh Pak, abdi tacan boga duit, boleh teh minta waktu sababaraha deui. Oke, abdi merah waktos 3 poe deui. Oke, atur nuhun Pak. Bisa minta. Aya naon tadi ribut-ribut ya? Teu naon, geus kajar we. Oh nya, ya orang menang baca tina boga kontrakan, isukan terakhir waktu namayar. Oh nya, oke. Assalamualaikum. Pak, SPP kena can dibayar, guru sok nanyakan ke Abdi. Kayaknya deh. Waduh, kumaha ieu can bayar kontrakan, utang jeung SPP deui. Punten Pak Tono. Ieu waktu bayar uang kontrakan. Waduh Bu, ayeuna mah can aya. Punten minta waktu sababaraha deui. Kumaha nya? Soalnya kudu ayeuna dibayar. Kuring can boga ayeuna Bu. Aduh, terus kumaha? Nya gerak di mere waktu 3 poe deui, engke ada Abdi datang ka dieu. Nuhun Bu, atur nuhun. Punten Pak Tono, kumaha ayeuna hutang kudu dibayar. Waduh, punten Pak Bu, abdi tacan bisa bayar ayeuna. Moal bisa kitu, urang geus janji. Pak, kumaha lamun bareng-bareng lawan Sunda we. Ayo urang tenda. Ulah Pak, ulah Pak, ulah. Heart beats fast, colors.